Lain berat, ayeuna di Palestina masih kena perang teu? Masih Palestina mah perang da seumur-umur tah moal eureun-eureun. Waduh. Kosim ek berjuang milu ka ditu jeung Hamas ningan gabung. Kemati syahid meureun Kosim. Montong sih teh. Kebeleg ongkos ge moal maneh ka itu anjir. Ya di ditu ge barina ge maneh ngada nyusahkeun sih teh. Lain ngiluan ngabantu berjuang ya guys ya. Si ieu mah. Eueuh. Lain berat. Jadi atuh tukang cai ditungginkeun kopi atuh jang tentara. Mana sempet seteh ngopi, mana sempet di itu mah anjir ya. Di orang mah pan di dieu nya ditapuk engang, di itu mah anjing ditapuk peluru situ. Tapuk peluru kos eueuh sempet ngopi-ngopian ya guys ya. Samarukna ngeunah meureunana anjir perang teh. Geus doakeun we di dieu dulur-dulur urang di ditu sing sarahid mending ge urang di dieu. Ti anger berat Kosim mending ka ditu Moal gablek ongkos di mana maneh? Atunya jalan kaki we berat leumpang ayeuna pan keur usum dengan batur ka Mekah leumpang. Parah anjir. Rek leumpang ka itunya ke Palestina. Montong. Piomongan sih teh. Ya. Nepikeun ka ayeuna ge encan aya anjir nya. Tamal bitis can aya. Lebieun ka ayeuna ge sia leumpang ti dieu ka itu anjir nya meureun teu bitu bitis. Montong Kosim tamal ban maloba, tamal bitis mah eueuh sih teh. Riweuh anjir sia mah. Bari oge ya ka Palestina mah anjir lewati lembah anjir nya gunung encan mengarungi lautan sia teh kumaha maneh. Cai, kabayang eta berat karungna gede kumaha anjir lautan di karungannya. Anjing sia di karungan ku aing anjing lila-lila mah parah anjing si Kosim ci aing ge kieu ngobrol jeung si Kosim aya lieuran anjir. Parah si Kosim ieu ampun teuing. Aya-aya wae ieu. Kosang sang toke. Brad, didinya keur butuh manuk teh. Buku manuk naon maneh? Keur boga manuk gareja Kosim Brad. Nying. Jang naon sih manuk garejra jual sabaraha? 1,5 juta Brad ka didinya mah lah harga babaturan. Banget. Anjing 1,5 juta cenah harga babaturan. Rek ngagarong sia mah ka aing meureunna. Ya lamun murai ka harti. Manuk garejra sok tara kira-kira please atuh kos anjir sih teh aing dibere ge momoal sebenarnya mah. Meuli we aing lamun rek meuli teh mah anjir dihareupeun SD nya loba dagang manuk garejra anjir pulas. Ulah salah Brad. Iya mah spesial anjir manuk garejana ge. Spesial kumaha teh? Geus mualaf. Asli. Nying geus mualaf kumaha maksud maneh? Pan tadi Kosim newakna tina luhur Masjid Genteng. Please kos teu kitu konsepna sih teh. Ya eta manuk garejra eta lain berarti eta manuk teh karesten sih teh. Lain ngaranna hungkul kos. Najan ngalana ti Masjid ge moal jadi manuk mualaf moal kos. Ya wae anjing si Kosim ya ampun teuing. Aya wae ieu ya manuk puter. Dipen Agustusan ayeuna naon euy di lemur urang kos euy. Sabaraha rosen anjir. Hayo we kitu perlombaan teh. Tenang Brad. Kosim punya ide brilian. Dijamin pokoknya mah acara spektakuler ya. Naon ide maneh? Pan di urang geus lila adu bagong Brad cuang ngayakeun adu bagong. Satuju aceng ge Brad. Kan adu bagong teh geus hampir punah Brad. Si Heubeul aceng teh nempos ya. Benar. HD nya. Ya HD ide. Terus. Engkena Brad dikembennya cuang di karcis. Jadi duit. Atuh hiburan aya, duit menang. Cuan. Ya, cek aing. Cerdas anjir aing kana piduitan masih koplok mah. Terus sok ayeuna kumaha? Tak bagi tugas. Kayak Kosim nu MC nya. Didinya nu jaga karcis. Siap. Anjing. Rek di mana? Anjing aya di Aceng Brad. Oh boga. Anjing geus terlatih.
Nu hiji si pasar, Heeh. nu kadua si boy. Congkung awakna sergep haran si Brad. Pasti Mantap, pasti gagah anjing. kumaha jalmi nu gaduh. Oh, nya atuh. Parabna ge nu marahal tah. Oh gitu. Luar biasa. Jadi ieu mah anjir. Rek adu bagong di dia guys, aya guys ya. Orang mah daratang we. Lamun nu satuju sok tulis di kolom komentar. Ya. Terus. Terus eta masalah nama yeuh nya kos event Agustusan teh tereh. Lamun urang teu meunang bagongna eta pas hari-hari kumaha anjing. Berat tenang. Tenang kumaha teh? Kela Brad. Tempo panon si Kosi mah sabotase. Sinis ka Aceng teh. Geus pasti Aceng bagongna Brad. Atuh, Ceng. Rek saha deui anjir? Maneh mah ka urang keheul-keheul kumaha di kos? Ya, Ceng. Nya pan kamari didinya sebagai monyet berhasil. Punten. Ayeuna ge pasti anjir sebagai bagongna ya. anjing didinya pan geus kenal ka maneh api-api we galungan. Terus atohnya didinya kos, lamun Nah. Aceng digegewek ku anjing ku nu sorangan. Dijamin leuwih rame penonton dah, Ceng. Aslina, Ceng. Atuh rek saha deui nu kabeungetan anjir, urang teu pantes sih berat. Oh, mau orang mah teu Oh, mantas. mau. Sabotase teh satuju Aceng mah. Maneh mah kos ka urang keheul pedah kumari kos. Kekeh teuing. Kamari Aceng sina jadi sarimin pergi ke pasar. Ayeuna jadi bagongna. Pancuan, Ceng, penting mah cuan. Teu satuju Aceng mah meusing panggedena ge diberena kos. Aing mah. 1 juta berat. Satuju wae aing mah. Rek saha deui atuh, Ceng. Hah, bisa bae ya. Guyangan bagong. Disponsori oleh Device by DBIS. Bibi teh rek ngayakeun lomba ngadahar kerupuk rek miluan moal. Anjir. Nyahoream anjir. Unggal Agustusan lomba ngadahar kerupuk. Aing lila-lila mah anjir ngapung. Moal bi ah. Ima spesial ada tambahan ku bibi Tambahan naon? liwet goreng asin bakakak plus we karedok leunca. Bot ramat deui mah. Anjir. Terdah ade bi aing ngayakeun acara. Ngiluan. Moal dingkekeun deui ya guys nya. Ngiluan bi ngiluan. Tapi eta barudak kira-kira nama riluan moalnya. Produk saha? Eta si Kosim, si Saroceng, si Emo. Montong ditanya anjir komo si Sarkosi mah najan awak begang oge olok kejo si eta mah guys ya ngiluan pasti ya di dieu ge nya ibu-ibu nya bapak-bapak akang-akang teteh-teteh bisi anu bade ngiringan Agustusan lomba balap nuang kerupuk plus di bibi aing ya mangga tulis di kolom komentar daftar ya so, pasti ngariluan bi kalem eta sugan pendaftaran sabaraha bi Piraga 3,5 juta anjing pirage cina 3,5 juta please bi ai bibi ieu rek ngayakeun perlombaan Agustusan atau rek usaha ini gede batina anjir jual libat 3,5 juta tara euceuk cek aing bibi aing mah ampun teh bibi aing mah ieu mah lain arek merayakan hari kemerdekaan ya arek merayakan hari penjajahan liwat tapi yang 3,5 juta anjing aya wae bibi aing ya ampun teh aya wae ya anjir turub kastrol